Mangsa geus lawas ka Sumedang teu kota nu dipikamelang daya paninengan tungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin urang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kota Sumedang tuku paingan tik pabakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngerangan yakin urang di Sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kota Sumedang tuku paingan tik pabakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang. Peuting ngahariring ngabuyarkeun pangharepan langit cedem ngahalangan iem cedem ngalimpudan nguyung alun di labuan uncuing wa sorana
hiber deui ngajauhan tambahkeun jeung hariwang kuring aya di labuan jauh di lembur sorangan lain teu hayang mulang di labuan aya karingrang samagahan jauh jeung panutan teu nyana loba halangna lain teu bisa mulang daru masa taya harepan sedih kingking jauh jeung paanggang di labuan hate bimbang rasa kamelang kaeta kembang ngajadi perih mawa pilihan nya di labuan nyimpen carita urang aya di labuan hiber deui ngajauhan tambahkeun jeung hariwang kuring aya di labuan jauh di lembur sorangan lain teu hayang mulang di labuan aya karingrang samagahan jauh jeung panutan teu nyana loba halangna lain teu bisa mulang daru masa taya harepan sedih kingking jauh jeung paanggang di labuan hate bimbang rasa kamelang kaeta kembang ngajadi perih mawa pilihan nya di labuan nyimpen carita urang aya di labuan rasa kamelang kaeta kembang ngajadi perih mawa pilihan nya di labuan nyimpen carita urang aya di labuan
sepuh waktu jumenang kaemut bae ka kuping bae umat kalangkung anu lima waktu duha tahajud eta piwurukna sanggem almarhum waktu jumenang wasiat sepuh waktu jumenang kaemut bae ka kuping bae sabar tawakal dina ikhtiarna ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum waktu jumenang naon rupi wasiat sepuh insya Allah mampu ngalakonan naon rupi wasiat sepuh barokah hirup kuburipna tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya wasiat sepuh waktu jumenang kaemut bae ka kuping bae sabar tawakal dina ikhtiarna ikhlas merehan eta piwurukna sanggem almarhum waktu jumenang naon rupi wasiat sepuh insya Allah mampu ngalakonan naon rupi wasiat sepuh barokah hirup kuburipna tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya tempatkeun Gusti Ibu Rama sepuh abdi tempatkeun Gusti dina tempat anu mulya